Iya, tanya umur heula ge. Umur baraha? Umur sabaraha ka sajum ya? Umur lamun teu salah 70 100. Harita keur mana ujung kulon. Tahun sabaraha ka sajum ka ujung kulon? Lamun tahun 70-an. 70-an. Kurang lebih. Mengih kejadianan ka sajum itu. Seperti ya ta. Aya hiji kolot baheula eta anu kalaparan, terdampar bae istilah namanya, gitu, terkena barat gitu nya. Terdampar ujung kulon, naik balik ke pannya. Naik balik eta pan karena terdampar itu ke jalannya. Gitu. Jadi mana eta saking ku panikna beuteung geus lapat, breh bae loba jeruk. Di ujung kulon eta. Jeruk salak kanas segala naon aya sanatna ulah mau balik nya. Yakin benar. Bener Gitu. Subuh didinya tahu urang. Doang ngimpi. Situ. Gitu. Atuh semua kelaparan bae di ujung kulon. Yang teu bisa ngadua kalian urang. Misalnya orang manggih balik ke Parahu. Balik dia naik ngala eta geus malaya. Malaya. Emang benar. Bener kan, Dok? Benar. Eta ujung Nelayan eta kitu rata-ratanya. Ya. Ujung kulonna daerah mana eta? Daerah Cedarhayu. Panaitan. Panaitan disebutna amun pemasukan Lagun Gerong tinggal Ujung 5. kulon teh apa? Ngan didinya mah Apa? ta eta nya Lagun Gerong. Lagun Gerong Jadi urang eta masih api kene. kilometer teh. Jadi lamun barang eta ulah bari nangtung, Bari bari nangtung, lempangan, lamun jeung urang kudu make tilam boh. Naon bae tilam naon? Daunan. Adat katanya. Adat. Jadi barang ngaliwat oge eta ulah dan ceton dur kastro. Kunaon eta? Lupa aya hiji kejadian cerita ya. Cerita tapi lah pikiran di urang gitu. Eta lamun urang ngomong gabah. Eta peuting ge rayap cenah ge. Peuteui. Peuti nu kana ceuy nu kana yang irung gitu. Non peuti. Peti anjing geus sorean anjing napal. Oh. Parasit tak bersayap. Lamun ki bari nangtung kan Biologi ngomong. seperti itu. Mun kiih bari nangtung eta. Lamun ki bari nangtung kadang-kadang sok naung. Ya enak gitu nya. Oh. Ieu cenah di bae cenah. Oh, teruskan. Masuk ujung pulau. Nah, bener cenah eta. Bisa bener kan Bener. kan. Ka Sajum jadi nelayan berapa puluh tahun. Nelayan lu kayak makan. Oh, baik. Ini Kita, kita bukan nelayan apa? aja makan. Oh nya. Terus di tahun sabaraha pon? Di tahun 80 bisa jadi nelayan, masih naon. Udah beres sertifikatna. Iya majikan, ini mah ya mah. Itu apa? Yang teman orang makan masyarakat pantai nya pesisir. Jadi sewaktu-waktu gitu, lamun teu aya super basana jangan sangu naik memuluk pesisir kan bisa mancing. Karena mancingnya eta kurang itu udah gampang lamun menang misalkan super basana ya endok balong pan ukuran gede. Wih, balong gede amat deh ya. Sungutna. Ulah ngajago eta. Ngagedean eta. Ulah ngagedean ke bukan lama, lo nu narik kadang-kadang orang menang cangcut gitu. Oh. Narik nah. Tanya lah Nyata Di mana eta eta? Gitu kadang-kadang mah ditarik kurang ditarik mengen tulangna doang. Bener kan lu nya? Pernah, saya emang kejadian Seperti anak-anak gitu. gratis sih daerah ujung kulon. Itu percaya banyak. Emang benar. Ini ngaranna kisah mitos ieu nya. Can pernah ngalaman mah gitu. Pernah orang hebel pernah menjadi nelayan. Hiji kejadian harita atau orang rek ngalinduk. Ulah ngalinduk ka Cicing. Minggir, Minggir, gitu. ngalabuh. Jadinya pas jam 10 peuting eta recet nya urang gapeh jeung bodak. Naon recet? Kayak heula kami recet lobaan. Gara randeng. Randeng gitu haliwu. Masuk istilah teh raah. Ulah raah hendak cenah tengah Oh, raah tangange cenah. cenah. Minta aya naon gitu tah. Ulah makan gitu nya. Ternyata eta bener bisa ngabuktikan. Pas jam 10 peuting, waduh pas nyorot ka sisinya ke daratan. Lampu kan senter silem. Eta marik. Motor eta bisa caang. Marik iya cahayana. Pas be pegat. Jadinya makan langsung HS. Orang ngajarin budak mancing hayang ceritanya. Orang kan pusing ya tuh bisa HS, budak mah kalau HS mancing hayang. Bicara lain orang keluar banyak di saung motor eta ditarik kurang lieu nona nangsina. Wah atuh buat ning kudu budak jadi rok kabehan. Lauk anu narik jeung urang nu narikna. Mantap eta. Weh, Orang anu narik sa anu narik. urang nu narikna mah. Oh, itu meunang lauk nanti. Henteu. Oh, nipu. Nipu atuh pusing mah urang teh Oh, PS sih. besar ya. Saya itu pemirsa. Oke. Jangan lupa subscribe. Coba ge. Subscribe ge, jangan lupa. Agora ba? Ente subscribe. Lah subscribe. Geus subscribe ba gitu. Subscribe. Jangan lupa. Jangan lupa. Terima kasih.
Ulah lah. Oke. Cerita rakyat ya, kisah mitos di ujung kulon. Ini apa namanya, narasumbernya Kasajum. Kasajum ini salah satu tokoh nelayan yang masih muda. Toko masih muda.